Bismillahirrahmanirrahim. Kajian Kitab Kifayatul Awam halaman 58. Tanbihun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tanbihun ari ieu eta hiji pangeling-eling ma ari perkara taqaddama nu geus ti heula ieu ma minal qudrati nyatana tina sifat qudrat wal iradati jeung sifat iradat wal ilmi jeung sifat ilmu wal hayati jeung sifat hayat wasam'i jeung sifat sama wal basari jeung sifat basar wal kalami jeung sifat kalam yusama eta dingaranan itu ma taqaddama sifatil ma'ani kana pirang-pirang sifat ma'ani min idofatil am tina ngaidofatkeun anu ungu nyata lapar sifat lil khasi kanu khas anu khusus nyata ma'ani awil idofatil bayaniyah atau idofat bayaniyah tina pirang-pirang sifat nyatana ma'ani wa ma jeung ari perkara ba'daha nu tetep sabadana itu sifatul ma'ani wa huwa sareng ari itu ma ba'daha kaunuhu ta'ala qadiran eta sifat kaunuhu ta'ala qadiran ilaih tu sama tadi ngaranan ma ba'daha sifatil maknawiyah eta sifat maknawiyah nisbatun eta nisbat lil ma'ani pikeun ma'ani li annaha karna saestuna itu ma'ani tulazimu eta ngamistian itu ma'ani ha kana maknawiyah fil qadimi di zat anu qadim nyaeta Allah wa tansya'u sarang timbul itu maknawiyah anha tina ma'ani fil hadisi di makhluk anu anyar lamun di makhluk mah manawiyah teh ngajadikeun elat ku sabab ayatna sifat ma'ani teh ngajadikeun elat kana ayatna sifat ma'nawiyah alaman tepan perkara taqaddama nu geus ti heula ieu mah haza kudu paham anjeun kana ieu. Para santri yang berbahagia, catatan daripada musannif mempertegas penamaan sifat sebelumnya anu 7 dimulai qudrat disebutna sifat ma'ani. Urang mah nyebutna sifat bangsa aya qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Lamun dibahas ku ilmu nahwu sifatul ma'ani eta idopatna idopat min idofatil am lil khas ngaidopatkeun kata nu umum ka nu khas atau lamun ketika idopat lil khas mah bisa dibalikeun maksudnya bisa dinisbatkeun sifat naon nisbatna sifat jeung ma'ani setiap ma'ani eta teh sifat ngan teu sakur sifat eta ma'ani berarti nu umum teh nyaeta sifat anu khusus nyaeta ma'ani lamun ilmu mantek berarti disebutna umum khusus mutlak umum khusus mutlak aya deui engke umum khusus wajhin beda deui eta bodas lain kapur, kapur lain bodas. Ngan terkadangnya kapurnya bodas. Umum khusus mutlak mah sami. Sakur-sakur kaberatan pasti kahampangan. Teu sakur kahampangan kaberatan. Eta.
Atau bisa juga dikatakan idopanna idopatil bayan. Naon ngaran idopatil bayan di baris ketiga tina dalam kurung min idofatil am lil khassis bil khilafil bayaniyah dhabituha ayyakuna bainal mudhaf wal mudhaf ilaih umum khusus min wajhin. Nyaeta antara mudhaf jeung mudhaf ilaihna aya hubungan umum khusus min wajhin. Ayakuna yang kabuktian bainal mudhaf antara mudhaf wal mudhaf ilaih jeung mudhaf ilaih naon umum khusus min wajhin aya umum khusus min wajhin. Umum anu kahijina mudhafna umum khusus min wajhin mudhaf ilaihna hubungan khusus min wajhin. Contoh khatamu hadidin artina ali tina besi. Ali lain besi, besi lain ali. Nya terkadang kumpul nya ali nya besi. Atawa nganiatan manamin besi tina cincin tina besi. Berarti lamun rumus bayaniyah dipasangkeun ka dieu berarti sifat lain mani, mani ge lain sifat, ngan terkadang nya sifat nya ma'ani. Berarti lamun bil bayaniyah mah sifatul ma'ani netelakeun pirang-pirang sifat nyatana sifat ma'ani. Pilogateuna teh kitu. Upami ngudagana idopat bayaniyah. Kaduana ari maknawiyah teh nisbat tina lapad ma'ani. Sok ma'an Arab nisbatkeun jadi Arabiyun. Indonesia Indonesiun. Ma'ani. Nah jadi ma'aniunnya henteu maknawiyah kuduna ma'anawiyah. Ma'anawiyah tapi jadi maknawiyah. Engke dina alfiyah aya dina bab nisbat wal wahidadzkur nasiban lil jam'i malam yusabi wahidan bil wadi. Lamun hayang ngajamakeun kalimat, lamun hayang nganisbatkeun kalimat anu jama cokot bae tina mufradna. Ma'ani naon mufradna? Makna. So kata nisbatkeun tadinya nisbatna maknawiyatun. Jadi ari maknawiyah mah meunang nisbatkeun tina kalimat mufradna. Wal wahidadzkur nasiban lil jam'i malam yusabbi wahidan bil wad'i. Wal wahidah jeung kana kalimat anu mufrad uzkur kudu nyaritakeun anjeun nasiban barina anu nganisbatkeun lil jam'i pikeun jama malam yusabbi salagi teu nyarupaan ieu jama wahidan kana anu mufrad bil wad'i kalawan wadona pentaparan. Catatan ketiga ari ma'ani sareng manawiyah teh naon hubunganna? Talazum entos. Setiap ayat sifat ma'ani pasti ayat sifat maknawiyah. Lamun disebutkeun ayat sifat maknawiyah pasti ayat ma'ani. Nah, beda jeung di makhluk mah hubungan talazum tapi elat hubungan elat ma'lul. Selesai catatan daripada musannif tentang ma'ani dan ma'nawiyah. Wazada sareng tos nambihan sal Maturidiyah Imam Maturizi Maturiziyah Abu Mansur Al-Maturizi bisifatil ma'ani na pirang-pirang sifat ma'ani sifatan saminatan kana sifat nu kadalapana wasamu jeung ngangaranan itu Maturiziyah ha kana sifat samina at-taqwin kana sifat takwin paragi ngakunkeun
Wahia sareng ari itu sifat takwin sifatun eta sifat maujudatun anu aya kabaqiyati sifatil ma'ani sapertikeun sasesana pirang-pirang sifat ma'ani lau kusyifa lamun mah dibukakeun anna ti urang sadaya naon al hijabu hahalang laro ayeuna yakin bakal ningali urang sadaya ha kana eta sifat takwin kama sapertikeun bakal ditingali kama turo seperti bakal ditingali naon sifatul ma'ani pirang-pirang sifat ma'ani lau kusyifa lamun dibukakeun anna ti urang sadaya naon al hijabu hahalang wa tadarada jeung geus ngadebat ngabantah hum ka golongan al maturiziyah saha al asy'ariyatu Imam Asy'ari atau Abu Hasan al Asy'ari ainami tokohna ma Abu Hasan al Asy'ari kulantaran pahamna geus dipengaruhi ku Abu Hasan al Asy'ari maka disebutna Asy'ariyah. Lamun Maturiziyah nami tokohna saha Abu Mansur al Maturizi kulantaran menjadi kelompok disebutkeun bae Maturiziyah. Ieu Asy'ariyah jeung Maturidiyah teh duarana ge kalebetkeun ahli sunnah wal jamaah. Berarti kurang tiasa dipake. Definisi ahli sunnah wal jamaah lamun dina bidang tauhid adalah pengikut golongan Asy'ariyah sareng Maturiziyah. Lamun pemikiran fikihna mengikuti salah satu mazhab anu opat, mazhab Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Lamun masih keneh didinya berarti ahli sunnah wal jamaah. Di Indonesia menyebar paham-paham anu sok ngabantah ka Imam Asy'ari, berarti itu sebetulnya sudah keluar bukan golongan ahli sunnah wal jamaah. Maka di pertemuan internasional kelompok tersebut alimun dicantumkan karena ahli sunnah wal jamaah. Itu diakui maksudnya ku eta perkomunitas internasional. Soalnya sudah menyimpang jauh baik dari akidah atau di dalam pemahaman fikihna. Tidak memakai karena mazhab anu opat. Sebagai pengalaman saja, wa tarodo jeung ngadebatum ka golongan Maturiziyah sal Asy'ariyatu golongan Asy'ariyah. Bi annama kana saestuna kalakuan ma eta naon faidatut takwin ari faidah takwin ba'dal qudrati sabada ayana qudrat. Bi annal Maturiziyah karena saestuna golongan Maturiziyah yaquluna ngucapkeun Maturiziyah innallaha saestuna Allah taala yujidu ngayakeun Allah wa yu'dimu jeung ngeukeun Allah bitakwini ku takwin. Fajabu maka ngajarawa bitu Maturiziyah bi anna qudrat kana saestuna sifat qudrat mah tuhayyu eta nyawiskeun menyiapkan itu qudrat al mumkina lil wujudi al mumkina kana barang anu mungkin lil wujudi pikeun aya ayat tasiru tegasna mangajarikeun qudrat hukana itu mungkin qabilan kana anu narima lil wujudi kana aya bada alam yakun sabada yen teu kabuktian itu mungkin sabada yen teu aya itu mungkin wa takwin jeung ari takwin mah ba'da zalika sabadana itu tuhayyiul mungkin lil wujud yujidu ngayakeun itu takwin bil fi'li kalawan prak waroda jeung nolak kana pendapat nama Turiziyah saha al Asy'ariyatu golongan Asy'ariyah bi annal mumkina kana saestuna anu mungkin qabilun eta narima wujudi kana aya min ghairi sain bari henteu ngadago kana sesuatu bari henteu ngadago kana naon-naon wa min ajli kaunihim jeung tina arah-arah kabuktianna golongan Maturiziyah
zadu nambahan golongan maturiziyah hadhihi sifata kana ieu sifat takwin qalu nyararioskeun itu golongan maturiziyah inna sifatal af'al kana saestuna pirang-pirang sifat pada melan qadimatun eta anu heubeul kal khalqi sapertikeun nyiptakeun wal ihya'i jeung ngahirupan wal rizqi jeung ngarizkian wal imatati jeung ngamaotan li anna hadhil alfaz karna saestuna ieu pirang-pirang lafaz asmaun eta ngajadikeun pirang-pirang ngaran ditakwini pikeun takwin ngakunkeun allazi anu huwa anu ari takwin sifatun eta sifat maujudatun anu wujud indahum numutkeun maturiziyah wa takwinu jeung ari sifat takwin qadimatun eta nu heubeul fatakunu maka kabuktian non sifatul af'al pirang-pirang sifat af'al sifat paragimi damel qadimatun eta hukumna qadim wa indal asy'ariyati jeung numutkeun ka pendapat kaul asy'ariyah sifatul af'al ari sifat tina pirang-pirang padamelan hadisatun eta nu anyar li annaha karna saestuna sifatul af'al asmaun eta hiji ngaran li ta'alluqil qudrati pikeun ta'alluqna qudrat fal ihya mangka ari hirup ismun fal ihya'u mangka ari ngahirupkeun ismun eta hiji ngaran li ta'alluqil qudrati pikeun ta'alluqna qudrat bil muhya kanu dihirupkeun warizqu jeung ngarizkian ge ismun eta hiji ngaran li ta'alluqil qudrati pikeun ta'alluqna qudrat bil marzuki kana anu rizkian wal khalqu jeung ari nyiptakeun ge ismun eta ngaran li ta'alluqiha pikeun ta'alluqna itu qudrat bil makhluqi kana anu diciptakeun wal imatatu jeung ari ngamaotan ge ismun eta hiji ngaran li ta'alluqiha pikeun cumantelna itu imatah bil mauti kana ngamotan wa ta'alluqul qudrati jeung ari pirang-pirang ta'alluqna qudrat indahum numutkeun golongan asy'ariyah hadisatun eta hukumna anyar para pelajar saterasna catatan penambahan dari musannif nyaeta memperkenalkan pendapat Maturiziyah bahwa golongan Maturiziyah yang dipimpin oleh seorang tokoh mutakallim, tokoh tauhid yaitu Abu Mansur al-Maturizi menjelaskan bahwa ya sifat kedalapanna tina mani teh lain tujuh. Naon kedalapanna? Takwin sifatna takwin kawana yukawinu takwina bae takwin teh paragi ngakunkeun paragi ngakunkeun berarti ari ngakun mah fungsina sama ngayakeun jeung ngeukeun ari menurut urang mah Mas Ari berarti nyalobana dina kitab Tijan atawa tadi di awal bahwa ari ijad jeung idam mah taluk ki sifat naon? Sifat kudrat. Geus bae cukup teu kudu aya sifat takwin, da geus cukup diwakili ku sifat kudrat. Tapi menurut pendapat golongan Maturiziyah takwin mah terpisah deui. Atau kulantaran terpisah definisina ge terpisah deui. Maka aya definisina sami jeung sifat ma'ani. Kumaha tuh definisina wahia sifatun maujudatun atawa lamun kitab Tijan berarti sifatun qadimatun qaimatun bizatihi ta'ala yujidu biha wa yu'dimu pikeun ngayakeun jeung pikeun ngeuweuhkeun atuh kulantaran mangsa sifat aya urang bakal ningali kana sifat takwina Allah Subhanahu wa ta'ala seperti halna urang ningali kana kudrat iradat ilmu hayatna Allah
asa semakin menarik golongan Asy'ariyah teh sifat takwin. Ke naon bedana tuh jeung kudrat? Dijawab ku pendapat Maturidiyah. Naon bedana cenah? Ma faidatu takwin ba'dal qudrah? Jawaban teh kieu. Bi annal qudrata tuhayyiul mumkin lil wujud. Ari kudrat mah nyiapkeun wungkul. Nyiapkeun ieu bisa piayaeun, nyiapkeun ieu bisa pieuweuheun, eksekusi nama kunaon? Ku takwin, eksekusi nama. Jadi menyiapkan. Atuh ari kitu mah cenah nyiapkeun unggul mah da teu kudu disiapkeun. Ari barang mungkinul wujud mah otomatis bisa aya kunaonna? Ku soranganna eueuh faktor nu ngahalangan. Dikunkeun ge ku Allah langsung naon? Langsung aya. Jadi teu kudu dipersiapkan dulu. Itulah jadi sebetulnya mah lain perbedaan anu signifikannya, lain perbedaan anu mendalam, hanya saja pengistilahan wungkul. Ari masalah takwin mah ngakunkeun mah Asy'ariyah ge percayaan. Iza aradallahu syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Pecantanna ngan pedah ngasupkeun sifat takwin teh geus kacakup ku sifat qudrat. Menurut Asy'ariyah mah ari Maturidiyah mah ulah dihijikeun, kudu dibeda nomborkeun kitu. Jadi lain bukan prinsipnya, bukan tidak signifikan perbedaan. Itulah dua sanggahan antara Asy'ari dan Maturidi. Yang lebih menarik lagi, kelanjutan ternyata pembicaraan tuk 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 tuk. Akhirnya memberikan statement deui. Ya, saur golongan Maturidiyah, inna sifatil af'al, sifat-sifat yang mengerjakan itu hukumnya qadim. Cing ari kudrat qadim teu? Qadim cek urang mah sami berarti kudrat mah qadim. Saur Maturidiyah qadim. Asy'ari ge qadim. Ngan menurut Maturidiyah kulantaran eta aya takwin ngakunkeun kun maneh kudu aya berarti nyiptakeun. Tah nyiptakeun teh hukum sifat naon? Qadim, disebutna sifat af'al. Sifat-sifat daripada pekerjaan. Aya deui ngamaotan maneh kudu maot. Berarti bahasa Arabna ngamaotan. Amata yumitu imata. Ngamotan ge berarti hukumna naon? Qadim. Mere rizki rozaqo yarzuku rizqon. Berarti mere rizki jeung rizki ke naon hukumna ta? Qadim menurut Maturidiyah. Disebut nanti sifat af'al, sifat-sifat untuk mengerjakan. Jadi kelanjutan dina takwin ieu mah nya. Tah eta qadim hukumna soalna kata ngahirupkeun, kata ngarizkian, kata ngamaotan eta teh hiji asma pikeun takwin. Kulantaran takwina qadim atuh asmana ge naon? Qadim. Apa sih bedana af'al, aya asma, aya sifat? Maka kieu urang teh ieu teh sadaya ge makhluk anu dikunkeun ku saha? Ku Allah. Maka dikarenakan makhluk yang dikunkan oleh Allah, kata lain nama kita itu adalah akwan. Akwan teh naon? Makhluk pirang-pirang anu dikunkeun. Makhluk teu kahitung. Moal anu sanggup ngitung lobana akwan makhluk. Saimah urang we debu ge teu kahitung urang mah. Araya eta teh akwan. Tah ieu makhluk-makhluk kabeh ge seluruhna di atasna tulis aya naon? Af'al. Sabing bilangan makhluk sakitu aya pekerjaan Allah nu aya di makhluk.
Nah cenah ge sabing bilangan makhluk Allah sakitu afal Allah. Eta pekerjaan Allah lain makhluk teh. Pekerjaan Allah. Tah akwan teh hadis anyar. Akwan afal ge naon? Hadis anyar pekerjaan Allah teh. Pekerjaan ada sifat wahdaniat mah naon? Qadim. Di dieu kieu ayeuna abdi tapad damel Allah. Jadi aya ayeuna damel Allah teh. Setiap saat waktu didinya aya takdir anu saling berganti. Berarti kitu mah anyarnya takdir teh. Afal Allah teh ka urang teh. Di atas afal kulantaran aya pekerjaan pasti aya asma. Allah ngahirupkeun teh ka urang. Ngahirupkeun teh pekerjaan berarti. Atuh sok ngaranan Allahna. Berarti al-muhyi Allah anu ngahirupkeun. Naon pekerjaanna? Ihya ngahirupkeun. Tah mari menurut pendapat saha namanya Maturidiyah eta teh qadim. Al-muhyi teh sifat eta teh ihya. Allah ngamautan teu? Ngamautan pekerjaan lain. Sok atuh sebutkeun. Allah al-mumit anu ngamautan eta mah asmana, namana. Berarti lamun pekerjaan tina eta ngamautan mah berarti tidak ngahirupkeun berarti ihya ngahirupkeun. Eta asmanya. Asma naon di atas asma kaluhur deui aya naon? Aya sifat. Tari menurut Imam Asy'ari mah asma siloba ngan cukup sifat nama terbatas. Lain terbatas naon namina teh? Contoh ngahirupkeun, ngamaotan, masih rizki, ngangkat derajat, anu ngamulyakeun, anu mere kabeungharan, anu makirkeun, cing tina naon eta sifatna? Qudrat. Cukup tina sifat hiji. Tah berarti menurut Imam Asy'ari mah tina sifat sampai zat mah ieu hukumna qadim. Adapun nama-nama pekerjaan Allah eta mah hukumna hadis anyar. Ari menurut Maturidiyah mah tina asma teh entos hukumna qadim, penemuan pernyataan teh nya. Wa takwin qadimun fatakunu sifatul af'al, tah ieu sifat af'al. Sifat pekerjaan aya asma kan tadi teh. Ngahirupkeun ihya imata hukumna qadim. Wa innal asyairah sifatul af'al hukumna hadisah. Tasif al-af'al teh nama-nama pekerjaan Allah hukumna hadis. Jadi sebetulnya ngalirik wungkulnya, ngalirik wungkul. Ari Imam Maturidiyah mah ninggalina ti luhur. Ti lantaran ngahirupkeun teh muncul tina takwin, kulantaran takwinna qadim atuh ngahirupkeun ge hukumna naon? Qadim. Ninggalina ti luhur ningalina. Kulantaran ngarizkian teh muncul tina takwin, tina sifat, berarti ngarizkian teh hukumna qadim. Ari golongan Mas Imam Asy'ari mah ninggalina ti handap. Kulantaran makhlukna anyar, pekerjaan makhluk ge berubah-ubah, atuh ayana makhluk mah khalquna eta teh hukumna anyar. Ninggalina ti mana? Ti makhluk da makhlukna hadis atau khalquna ge jadi hadis. Berbeda pendapat unggulnya. Maka dinya lebih jelas li annaha asmaun li ta'alluqatil qudrat
Jadi eta mah hanya sebagai nama-nama tina ta'alluqna kudrat asma teh nya. Di atas asma aya naon? Aya sifat tadi. Tah lamun sifat memohon qadim. Eta sifat ayana di saha? Dina zat. Dat saha? Dat Allah. Hukumna eta ge sami naon? Qadim. Itulah perkenalan daripada musannif tentang pendapat Imam Maturidiyah tentang sifat takwin. Walhamdulillahirabbil alamin.